Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang deui di channel Berkah Segara. Mangga satos carios kamari pedang wasiat urang lajengkeun ku carios Tangkorak Hideung atanapi jawara ti kuburan. Wilujeng ngabandungan tug dugikeun karengsena. Mun rek upload dongeng Mang Dedi izin atuh minimal bebeja ka ahli warisna ulah Ke sugri para wargi sumangga kiwari urang sami-sami Bandungan bagian anu ke-55 dina jujutan carita Jawara di Kuburan Karangan Keriksa. Sagumaha nu kantos di Bandungan ku para pamirsa dina bagian anu ke-54 Padaran Mang Dedi kebegat wanci dina mangsana medarikeun kaayaan hiji beurang. Di hiji piluwungan khususna atuka dina kalingking kalayan di baturan kusupala kali Citrasena nu harita teh kabur teu kuat ngalayanan Kisaron teh alias si Tangkorak Hideung. Kumaha atuh para pamirsa lajenganana ieu carita nya langkung paos tamah mangga urang sami-sami Bandungan ku sadeana. Kaayaan alam ti beurang di hiji piluweungan. Kasugri para warigi bangsa alam harita teh ti beurang estudi mata kelar jeung mata kuas. Naon sababna ngadenge sorak manuk menikeun patembalan jeung baturna ditema ku sora sato-sato sejena kayani monyet oa surili. Estuning mata gandeng breh atuh harita dina hiji tangkal anu kacida gedena. Aya tilu tangtungan jalma jigana bae keurareuh sabab masing-masing katingali dadana turun naik tanda na anu keur cape. Horeng si mana horeng nyawe eta teh Nini Kalingking kairing ku Bapak Supala jeung Citrasena. Malah keur kitu teh pok harita Supala bari jeung ngareret ka Nini Kalingking ngomong bangun anu nganahan pedah maranehanana tiluanana teu kuat nyang harupan Kisaron. Nini Kalingking Sintang Korak Hideung teh tetela lain lawanun urang. Kalakah digagalak heula ku Nini atuh. Nu antukna si Tangkorak Hideung moal bisa diajak damai. Tah ayeuna lamun geus kieu kajadianana are kumaha? Ceuk Supala harita bari jeung ka Nini Kalingking. Nu harita keur diuk bari jeung ngalamun deh jiga nu susah pilampaheun. Ular sutein Supala. Kami oge memang rada bingung. Lantaran kudu ngalayanan si Tangkorak Hideung bari jeung kakuatan kami teu sampurna. Tapi lain hartina kami teu wani. Ngan moal bisa ayeuna ngalaksanakeunana kitu maksud teh. Paling bisa oge kudu ngadaguan 2 minggu deui. Naon sababna? Lantaran sagarupa oge kudu ninggang kana mangsa nu utama. Nitih anu mangsa nu utami. Sabab si Tangkorak Hideung lain jelema samanea Supala. Gitu nya. Nyaok. Ganti ukuring ge atuh. Da memang ulah gagabah nyang hareupan si Tangkorak Hideung mah. Tapi maksud kuring mah ulah ditujukeun teuing kana kahayang maehan atuh. Urang teh kudu bisa ngarengsekeun heula perkara ku jalan damai. Heeh, Lamun bisa masih Tangkorak Hideung teh kudu diajak babadamian, sangka naon, sangka memusuhan leungit bade jeung teu mawa korban jiwa.
Tah, lamun hayang kitu kudu kumaha carana, Cik? Cek Bapak Supala berjeng toleh neukeup ka Nini Kalingking. Teu bisa Supala. Teu bisa kumaha ari Nini Kalingking? Si Tangkora Kidung teh ieu tetep kudu modar. Lamun teu kitu urang mah bisa tangtrem. Lantaran naon? Lantaran main geus ngadakeun hiji sumpah cenah. Manehna teh rek numpur ludeskeun si genep jago jeung turunan-turunanana. Anu mata eueuh hartina sia ngajak dami jeung si eta mah. Jadi kumaha tuh? Tetep si Tangkora Kidung mah kudu modar alias palastra sarta lamang si tujuh jago. Anu dieun tina si kuning kudu karebut deui ku urang. Itu maksud teh. Cek Nini Kalingking tetep belowong. Hayang mawa karep sorangan hirupna teh. Parandene kitu Pak Supala mah teu pondok pangharapan pok harita. Nya teu naon atuh. Ai pangharapan kitu mah Nini. Tapi ayeuna kudu puguh heula atuh pilampaheun teh. Tapi aku rek dikeun we nya Cik. Kudu kumaha hayang Nini ayeuna? Ai kuring mah rek nurutkeun we. Pokona asa pagawean bisa rengse jeung ulah nepikeun ka loba korban. Satuju pisan. Memang kudu kitu ayeuna mah. Tapi aku aya kudu ngadaguan 2 minggu bari jeung teu puguh mah. Mending ayeuna ngamitian digawe. Kudu kumaha carana ayeuna ye? Citra Sena ge teu cicingeun. Ngomong kituna teh bari jeung ngareret ka Nini Kalingking. Ari anu ditanyana kalah ngabuge ngahuleng mikiran omongan Supala tadi jiga nama rada hoream Nini Kalingking teh. Naon sababna lantaran kahayang manehna mah unggal musuh teh kudu ditumpur ludeskeun, kudu dipaehan bae. Tapi lila kulila mah pok Nini Kalingking harita. Hina mak kieu we Supala. Ya, Oh iya kene urang indit. ka mana? Ka Lemur Cilayung. Maksud? Nya di dinya teh urang newak si Banara we heula. Jajakan nu geus kumaha ni nulungan ka si Tangkora Kidung. Lantaran lamun si eta teu ditewak mah igana teh kahareupna bakal jadi barebedan. Loba gogoda jeung loba anu ngahalangan. Da puguh si Banara teh jajakan nu gede wawanen. Jeung nadi geus dianggap dudungan teh. Usaha teh. Aku si Tangkora Kidung. Tah, kumaha lamun kitu? Satuju henteu tah. Satuju nama satuju. Kuring teh hayu kitu ge atuh. Palingan saukur newak mah babari pisan. Tapi omat ulah babari teuing ngala nyawa batur. Nyawa jelema ulah disarwakeun jeung nyawa sato. Tak kitu we cek kuring mah. Nininya. Cek Supala ngomongna kitu bari jeung malikna teu. Oh lah, kumangke we. Kumaha ieu teh? Ulah ngababarikeun ngala nyawa batur. Oh lah, kitunya kitu. Geus beunang mah manusana. Manehna meunang dihirupan, tapi kudu ngawulah ka urang. Kudu jadi pangawal kami tah malahan mah. Lantaran ke manu bakal jadi pamimpin si tujuh jago teh nya kami pisan. Si Tangkora Kidung atuh kudu geus modar, tak kitu maksud teh. Jawab Nini Kalingking berjeng nangtung. Jika nu hayang indit harita kene. Nya sanggeus kitu mah Supala jeung Citra Sena oge gancang narangtung. Terus singkil pikeun yang hareupan tugas anyar. Yo atoh, urang adindit. Di mana ari Lemur Cilayung teh Nini? Nepi sapoe atawa moal? Deket kumaha? Nya, deket Lemur Cilayung mah. Asana moal meakeun waktu 3 jam. Yuk, tuturkeun aing. Urang ngajoran ka si Banara jeung anu awalna. Cek Nini Kalingking bari jeung ngalengkah. Terus atuh dituturkeun ku Supala. Ditema ku Citra Sena. Tiluanana atuh ararindit deuk ngajungjung ka Lemur Cilayung. Recetna sorak manuk mapaesan kayaan halita. Khususna mata poe beuki lila teh beuki luhur bae. Nulu mampah beuki anggang beuki jauh. Malahan mah gunung oge geus loba nu kaliwatan.
Leuweung anu disorang beuki ipis malah tungtung nama serog ka hiji lembur. Kadenge hawar-hawar Suradoma jeung Eme mapaesan kayaan alam harita. Geus puguheun atuh sora hayam jago mah pating kelewung mata klara jeung mata kuas. Ari Nini kalingking reg atuh meh teu eureun heula. Terus malik ka tukang bari pok harita. Orang heula Supala. Hah? Orang heula tuh. Tempo keduaan, damur Cirayung teh eta pisan tuh. Digogobrog anu mencil teh si Banarana ngajadogna. Tah, ayeuna urang kudu bisa ngatur-ngatur siasat anu hade. Cik, kumaha carana? Sangat bisa nyangkelak eta mangkelu heuh si Banara. Sok, palikiran kuduan kaynya. Cek Nini kalingking bari jeung tanjak tunjuk. Bari jeung ret ngareret eta kalemur. Terus ngaret di Kasupala jeung ka Citrasena. Menang padanya kitu pok Supala harita loba siasa lah Nini. Ayeuna mah sampurkeun we kalawan satria. Ulah asal apot Anu ngaran Banara tangtang ajak gelut. Lamun cedaikeun gelut ajak damai. Yuk ayeuna mah lah urang sampurkeun we ni. Cek Supala bari jeung ngalengkahkeun di sukuna. Tapi edas Nini kalingking kalah ngahalangan. Mangke heula sia Supala. Ulah rusuh teuing dia. Mangke heula sia Supala. Ulah rusuh teuing dia. Si Banara mah babari lantaran manehna mah keur gering. Pangebecusna leungit teh. Bara-bara bisa gelut tarung. Lempang oge teu bisa jauh. Tapi anu di pikiran kurang teh si Melati bodasna yo. Manehna teh rada lumayan pangebecusna. Lantaran geus diwaris pangarti ku si Tangkoraki dong tah. Ai maksud ini teh kumaha ieu teh? Maneh Supala. Maksud kami mah hayang ngarebut si Banara. Kalau ente kudu gelut mecenan tanaga gitu. Lamun kitu mah hese tuh nih. Sebab Lantaran mua aya hiji perjuangan anu enteng kudu bae aya pangorbanan. Mau tanaga atawa pikiran malah mah nepikeun ka paeh atawa pati. Dah kulantaran kitu nih. Nah meki kudu sieun ku Malati bodas. Hayu urang ini. Dengar ti kuring naon sababna Nini teh bet jiga nu borangan geuningan. lain borangan si Supala. Naon atuh? Tapi kami mayo hayang mawa hasil anu mucak ieu. Tapi embung ngecenan tanaga teu puguh. Nu mata kudu make otak migawena. Lantaran geus sabaraha kali tepung jeung si Banara teh. Tapi kami can hasil kana maragat genyawana gitu. Nini kalingking bangun depan nuju kana omongan Supala teh. Tapi nyeh teh Supala siri bari pokarita. Lamun lain sieun naon ngaranna atuh? Apaan anu ngajak newak Banara teh Nini? Tapi nah ayeuna jiga nu ngahalangan jeung teh ku haradese pisan nek kitu-kitu wae. Lamun sakedeuna teh panuju kana saran kuring mah jeung kusorangan kali itu. Cek Supala berjeng mundur deui atuh puguh Nini kalingking rada panasaran. Pokarita. Ulah ponongan si Supala. Yuk, urang ini naon-naon oge bakal kejadian urang sanghareupan kalawan satria. Kami oge lain jelema bodas buntut. Cek Nini kalingking berjeng terus lempang ngageang lempang pangrilana. Terus dituturkeun ku Supala berjeng rada nyerenge. Ditema deui ku Citrasena. Tiluanana eta jalma teu ngaromong deui. Jiga nu ngadengikeun surasa satuan anu reang di sarada. Nong toyor we laleumpang muru ka jero lembur. Maksudna deuk ngajorag ka Banara cenah. Kebenaran pisan dina mangsa harita teh loba jalma-jalma anu nyaraba. Jadi kaayaan pangeus lembur Cilayung teh kawilang jemping sepi. Malahan mah bab Mang Samdi jeung pamajikanna oge keur nyaraba ka sawah. Ari nu aya di imah ngan Banara katut Melati bodas we paduduaan.
Heuleut sawatara waktu kurunyong Nini Kalingking jeung Supala katu Citrasena daratang ka pakarangan Imah Mang Samdi terus celuanana ngadeketan Panto Hareup. Gero Nini Kalingking ngagorwok tarik pisan nangtang tarung ka Banara. Hei, Banara, kaluar sia yo. Geura bagi akun aing sia, anu bakal nyangkalak sia. Nini Kalingking menikeun karanteng-ranteng we urat beheungna teh bari jeung ngabedega gagah pisan di buruan imah. Ari panon bodas teh jeung celong leuteup kena Panto anu nutup. Supala jeung Citrasena mah nangtung tukang Nini Kalingking. Tapi ti jero eueuh jawaban. Jiga nu eueuh jelemaan bae. Padahal mah harita marati bodas keur ngobrol jeung Banara. Barang ngadenge aya nu rangtang duana ting rarenjag. Pok marati bodas ngomong ka Banara kitu ge lalaunan. Kang Banara, di luar aya nangtang tarung. Sorana mah jiga Nini Kalingking dadenger. Kedah kumaha urang? Nah sampeurkeun tanapi kumaha? Ceuk melati bodas bari jeung neuteub ka Banara. Ari anu ditanya na can waka ngajawab. Kalah ngahuhulang jiga nu mikir. Sanggis rada lila kakara atuh Banara harita ngajawab kelawan tenang. Ulah waka melati. Keun bae antep. Bisi mata ngajadikeun ributan. Mangkaning di dieu ngan aya urang wungkul. Api-api teu ngadenge we heulaanan. Ceuk Banara ngomong sakitu ge meurikeun kareng hapranjung. Rek dek kitu kumaha atuh da Banara masih keneh gering. Malahan mah manehna kelahagap kana gelas regot nginum jiga nu teu boga kasieun. Atuh malati bodas teh meuni ngarahuh narik napas panjang. Pok ngomong deui bangun anu kurang panuju kana omongan Banara. Parandene kitu teu bisa majar kumaha da kadunungan atuh ka Banara teh. Nyamang atuh Kang. Nanging kumaha upami si Kalingking ngaruksak bumi. Apa mata ribut kene eta teh paginten. Tong waka suudon jeung goreng hate centang tu kitu malati. Keun tungguan heula we sakedeung. Lamun seuk aya tanda-tanda rek ngaruksak kakara sampeurkeun. Ceuk Banara deui bari jeung mangareret ka malati bodas. Samemeh malati bodas ngomong deui Panto Hareup harita. Aya nu ngagedor tarik pisan. Meuni inggung imah teh. Hei, Banara, lamun sia teh kaluar saya imam diduruk sakuaing mah. Hei, keluar sia. Sok keluar. Ceuk Nini Kalingking atuh Banara meuni keheuleun. Pok ngomong ka malati bodas anu keur ngahuhulang nungguan parentah. Tetela lain antep-antepeun malati kapaksa kudu disampeurkeun manehna teh bener-bener dek ngaruksak imah Mang Samdi. Ceuk Banara bari jengjung nangtung lalaunan. Maksudna mah rek nyampeurkeun ka Hareup, tapi gancan dihalangan ku malati bodas. Ulah waga Kang Banara, mangga we calik-calik sing raos. Saweos anu gegerewekan kitu mah urang sampeurkeun ku abdi. Ceuk malati bodas bari jung nangtung. Terus ngaleos muruk ka Hareup teu ngadaguan heula jawaban ti Banara. Lempangna ati-ati bisa dipunguhan ku Nini Kalingking cenah. Telilah klotrak atuh malati bodas muka tulak Panto. Brai Panto engam bisarta pok malati bodas ngomong kanu di luar. Eta naonan datang ka dieu? Hayang diteteg baheung ku aing. Cek malati bodas ku sarua bari jeung panon gureleng ka Nini Kalingking. Atuh cekikik Nini Kalingking harita. Ulah loba bacot sia. Yo, berapa serahkeun si Banara ka aing? Enak keneh rek dibawa sia ku aing rek digubung. Lamun tadi wikeun sorangan sia. Cek Nini Kalingking ngomongna kitu teh bari jeung molotot ka malati bodas. Tapi ku malati bodas teu dijawab. Kelapok ngomong anu sejen deui we jiga anu ngunek-ngunek ka Nini Kalingking teh. Asa jelema belegung. Ku aing diteangan teu kapanggih. Ari ayeuna datang sorangan. Sarua we jeung nyampeurkeun paneungeul. Rasakeun mabras aing. Sia kudu bodar Kalingking. Cek malati bodas bari. Hat! Silong luncat kaburuan. Terus narajang langsung ka Nini Kalingking.
Berep ngabedesur ngancam gaduh hiup gila kaplos. Serudut. Serangan kedua ngalahul angan. Ha! Cilong ini kalingking loncat ka tukang. Anak kaplos tonjokan malah dibodas tonjok angin. Tapi teu cukup begitu. Cileng atuh harita malah tibodas loncat beri ngahumbatkeun perep katuhuna ngalahkana pundukna nini kalingking. Lep nini kalingking ngelok beri jeung ngahumbatkeun iteukna. Hiuk siap plos. Panarajang sin belesur teu aya anu keunah hiji ge. Reg malah tibodas eureun heula. Palon melotot ka nini kalingking. Cabot keur kitu hiuk nini kalingking nyabot binturang ku iteukna. Cileng atuh malah tibodas loncat ka luhur bari jeung ngajong gaduna nini kalingking. Kaplos itu nyeri kalingking nyabot angin. Ari gaduh gancang digiwarkeun harita teh. Atuh keplos deh panarajang malah tibodas oge najong angin. Jurali clek malah tibodas harita geus nincak di lemah. Tapi meningas sakilat dipapag ku iteuk teh nini kalingking anu nyamber meningah yumbang baraan. Malah tibodas eueuh waktu pikeun ngajat. Akhirna hiuk deuh atuh harita. Iteuk ditadah ku leungeunna. Hiuk malah tibodas hari tengah hanju beri jeung rada muringis lantaran leungeunna asa sempal bantrok jeung iteuk nini kalingking. Cileng loncat ka tukang tapi disusul ku serangan nini kalingking. Iteukna geus ngahiung deui bae rek ngarak kana paripisan. Malah tibodas medikeun ka ngaranjuk hatena tapi untungna bisa keneh ngajat. Lap kaplos itu nini kalingking ngahakan angin ngahiung luhureun sirah. Barang jeung kitu sakep malah tibodas nyabut peso belati hiung belewar cep pina pisan kana pembeteuyan anak nini kalingking. Siap bangsat sia. Rasakeun mamalas aing sia burung. Siap bangsat sia. Rasakeun mamalas aing sia burung. Cek nini kalingking harita ngoceak beri jeung seak ngerajang deui. Peso nu nancep dina leungeunna mah teu dipalire. Ari malah tibodas gelutna beuki ripuh. Lantaran naon? Lantaran serangan nini kalingking beuki lila beuki tarik jeung kesit. Seak eta iteukna nini kalingking harita kena dibubat babit ngencang ngatuh. Tujuanna teu bisa kategu. Sakapeung jiga rek ngababad bincurang, sakapeung deui atuh harek ngablesat kana tarang. Atuh cileng harita kena oge. Malah tibodas harita keneh luncat sabab rek ngalah kana beuheung. Atuh jeleng malah tibodas luncatan deui jurus warisan ti Kisaron. Can bisa digunakeun lantaran teu ari balas ku ngejat jeung ngejat bae meuceunnan serangan musuh. Arjinah mah atuh malah tibodas dipuheun pisan jeung luncat ka tukang serepet ngalugas bedog. Gurlap ka tojok ku mata poe hiuk itu nini kalingking hadita. Anu nyabet kana bincurangna hiuk belentrang atuh harita. Bedog jeung iteuk nini kalingking awor. Harita kena ser leungeun nini kalingking harita karasa sing sireumeun. Manehna kakara sadar harita yen peso malah tibodas anu nancep dina awakna ngandung racun lantaran teu heula kungsi kabeunangan warikat. Beukilah kaing poho-poho teuing teh. Apan peso si mati bodas maracunan bisa bahaya lamun kieu. Cek nini kalingking ngageureunteu juring hate kitu teu bari jeung terus jeung luncat di ka tukang. Bebeuteyan anu tatu dicakalan ku leungeun nu hiji deui. Sanggeus kitu mah nini kalingking atuh harita ngomong ka Supala. Supala, ulah diantep ayo. Cangkalak si melati bodas teh. Leungeun kami karasa panas jeung pori ayo. Buru-buru cangkalak. Ari citra sena kudu aksi badara ayo laksanakeun. Cek nini kalingking bari jeung muringis lantaran leungeunna beuki nyautan. Ari Supala pok ngajawab semono kaget. Nah nini teh bet epes meer geuning. Ti aku kakara segeprakan sagede kitu oge keok. Komo ku sedang kora kideung atuh. Cek Bapak Supala satengah ngaheureuikeun kana omonganana. Pok nini kalingking ngomong deui jiga anu keheul ka Supala. Udah baca terus ya Supala. Waktu sapikeun ngabacot ayo. Cangkalak si melati bodas teh. Sarta si Banara kudu katewak ayeuna. Cek nini kalingking bari jeung kekerot nahan kanyari jeung amarah. Leungeun karasa beuki paur bae. Malahan maitikna oge ampir agrag. Ari Supala teu ngomong deui sarog atuh maju ka hareup. Panon melong ka melati bodas jiga anu hayang ngukur heula kakuatan melati bodas. Sanggeus sadalila Supala ngarahuh narik napas panjang. Ayo, berat rajang awak kuring. Cek Supala bari jeung heunteu pamelati bodas.
Ngadengen nunang tang kitu Melati Bodas meningal gidir nafsuna. Kalawan trobat catur siapa atuh nyebetkeun bedogna arek ngababad suku Supala. Tapi Supala teu ngejat jauh. Ngan saukuring sensa eutik kapos atuh harita. Bedog Melati Bodas ngadek angin. Tapi sakilat dibalikeun deui ka luhur. Maksudna deuk kala cangkeng. Atuh Supala rada ngaranjug oge hatena. Lantaran naon? Lantaran seranganan tertarikna kaliwat saking. Gila atuh harita ngagiwarkeun awakna. Kaplos atuh harita bedog ngaliwat. Siap kawak. Pigilang dengan Melati Bodas ditewak ku Supala. Tapi Melati Bodas rikat harita keneh lingeuna gancan ditirepkeun di badangan ku suku katuh maju saengka. Serong hiu lep gebeg berat. Panyakal Supala lesot harita keneh. Pigilang lingeuna Melati Bodas atuh ngadadak leueur. Bareng jeung kitu suku kenca Melati Bodas ngahius arek notog sarekam Supala. Tapi hiu palak atuh harita dipapag ku dampaleungeunna Supala anu katuhu. Galeong Melati Bodas awakna ngagaleong asa muter. Tapi Melati Bodas rikat ngahembatkeun bedogna kana pincurang Supala. Palangtung kaplos bedogna nyabet angin deui bae. Cere Supala nincak taneuh tukangeun Melati Bodas sarta sakilat ngeting punduk Melati Bodas. Tapi ceuli Melati Bodas kacida sekeutna. Angin tenggelam ke Supala kadengeun ku Melati Bodas. Lep Melati Bodas ngelokeun sirahna kaplos atuh harita. Panerajang Supala ngeplos. Tapi teu cukup ku kitu. Suku Supala meningat sakilat najong kuda-kuda Melati Bodas. Hiuk, beladung. Koyong Melati Bodas sarta sasampoyongan gebruna meru kana taneuh. Tapi teu dirasa kurejat. Melati Bodas harita hudang deui. Sup ngasupkeun bedogna. Geus kitu serog masang kuda-kuda tegep na karanan. Deuk ngagunakeun jurus di kisaron teh. Nempo pasangan anu aneh Supala adalah ngarengkong. Lantaran sakabeh gerakan Melati Bodas jiga tibalik. Da memang kitu sifatna. Jurus warisan ti kisaron mah atuh kabeh oge tibaralik. Maksudna pikeun nyerot sakabeh kakuatan lawan. Nempo Supala ngahulang pok Melati Bodas nangtang baung anu ledeung pisan. Ulang-ulang siap bangsat. Hayo, gerecang kalak. Hayo. Linek nyawa kuring. Mana teh? Kuno kalak kacalohok. Cek Melati Bodas atuh bari jeung panon murolang ka Supala. Atuh siap beungeut Supala ti beureum bakat ku era jeung wirang. Disebut bangsat ku Melati Bodas. Pok Supala ngajawab bari jeung rada ngageter. Ulah sombong sia Melati Bodas. Anjeun teh budak kamari sore teu kudu gede hulu sia jeung teu kudu jumago. Lamun nya anjeun bisa ngalahkeun kula, sok geura tarajang deui awak kula. Cek Supala jiga nu kurang sumangat gelutna teh. Maneh teu hayangeun nyerang ti heula. Atuh puguh nini kalingking keheuleun. Da kurang panuju kana kekecapanana Supala bieu. Supala, ulah dijak ngawangkong bae sia. Hayo gerasang kalak. Gelatihan sia imah hayo. Ganjangan sia. Kami rek tewak si Bandara jeung si Citra Sena. Hayo Citra. Urang tewak si Bandara. Cek nini kalingking beres ngomong kitu jeleng lili ni kalingking mah loncat ka tengah imah. Cuer atuh neunggar panto. Terus dituturkeun ku Citra Sena. Barang bereh tetela Bandara aya di tengah imah. Keur diuk we beri jeung hareupan cai dina gelas. Kalawan coba omong deui atuh karawak harita. Leungeun Bandara dicakal ku ni kalingking tur digusur bari pok harita. Sok, milujeng aing sia Bandara. Lamun teu nur di podaran aing sia. Cek di kalingking beri jeung ngagusur awak Bandara. Atuh durung Bandara digusur keluar. Tapi Melati Bodas teu cicingeun. Nu tadina arek narajang ka Supala teu tulus. Jelung luncat Melati Bodas ka tengah imah. Gok patepung dini kalingking. Kalawan trobat catur hiung. Gebro tarang dini kalingking ditonyok setetes kanaga. Hiung. Kurang ajar sia setan. Citra Sena gancangan sia bawa kabur si Bandara. Aing rek bodaran ieu mangkeluk teh. Cek nadi kalingking harita berjeng siak nerajang ka Melati Bodas. Jelung Melati Bodas luncat gebro. Panarajang di kalingking kena kana meja. Borobot atuh meja hancur. Barang jeung kitu Bandara dirawu ku Citra Sena. Jelung dibawa loncat keluar. Tapi belesat Melati Bodas disusul. Barang tepikeun keburuan geduk. Bunduk Citra Sena diketing satertanaga. Yung olah! Koloyong gebru Citra Sena rubuh. Gubrak Bandara oge ragragat inihan ku Citra Sena. Aduh. Cek Bandara aduh-aduhan bari muringis. Tapi lingeuna teh poho ngaragamang kana beuteungna lantaran di jerona baju teh aya wesi kuning. Sok sieun ragrag atawa murad. Samemeh anu sejen gerak deui hiup. Jebet paling pisan Citra Sena ditimpah deui harita ku Melati Bodas. Aduh!
Wah, Citrasena harita gebrung ngarumpuyuh. Malah geus kitu mah geub cangken Citrasena dicekal. Giliwir dijungdungkeun ka luhur sarta hiuk bulawar we dibalangkeun dipake ngababet Supala. Kalayang geub ku Supala di sanggap awak Citrasena teh. Cek Citrasena berijeng narik napas panjang. Gancang ku Supala diecageun berijeng ngomong aleunan. Awas, hati-hati Citrasena. Malah tibodas lumayan kagesitan lamun urang gagabah mata cilaka. Cek Supala berijeng leuteup antem pisan ka Malati Bodas. Anu harta kerep ngahudangkeun Banara bari pok ngomong. Teh kunaon Kang Banara? Cek Malati Bodas maneh haheho. Baun anu hariwang pisan. Pok Banara ngajawab berijeng napas ngahegak bakat kuluwas jeung capek. Tidak naon Kang, awasin hati-hati Malati. Musuh urang geus ngagalaksak. Tilu jaman lain lawaneun enteng-enteng. Cek Banara bari ngahegak anu neuteup ka Supala katu Citrasena. Sinten Kang Banara? Abdi sanggem kana ngaladenan anu garelo. Pila kadar manusa tilu? Cek Malati Bodas bangun anu nguntu pisan. Tapi gero Banara ngagero harita anu ditahan. Sede. Cek Banara harita teh berijeng nunduk ka eta imah. Atuh kebun Malati Bodas ngarejang. Terus ngaret ka imah perang bertetela. Di bagian dapur geus mulek ku hasut. Tetela di bagian dapur geus mulek ku haseup sarta disusul kuting peletokna sora-sora awi anu kabeuleum. Telila keur atuh seueuh meunikeun kang ngabobelah. Jigana mah punini kalingking meureunnan lantaran mehna teu heuleun ngalampiaskeun amarhana teh kana imah. Lampahna teh bener-bener jahat. Telila selok eta seueuh ngalentab kana bilik. Jemur atuh seueuh teh hurung beuki badan ting peletok dibarung kudu ngaguru. Malah keur kitu teh hiuk aya angin meni ngagelebung atuh puguh we seueuh teh beuki badan beuki gede we sorana munggah ngaguru. Cilaka Kang Banara, imah Mang Samdi jadi lebu. Teh telah jahat si kalingging teh. Cek Malati Bodas bari jawab kena awak Banara terus dibawa ka nu rada jauh lantaran blebah di nyamah geus karasa panas da puguh seueuh anu hurung menikeun kang ngaguru. Telila gero jalma-jalma ting keleuweuh ti kajauhan mata ketir jeung mata kaget. Ari Supala jeung Citrasena meningan sakilat jelung-jelung terus kabur kitu deui nini kalingking. Maena geus teu malire deui ka Banara lantaran teu untupan tarung jeung Malati Bodas. Da puguh leungeunna kelaka beuki nyanyautan deh nini kalingking teh. Nyeri campur jeung panas. Pauruan! Jalma-jalma urang dinya ting keleuweuh ting jorowok ti kajauhan ti kaangan. Terus atuh disusul kudu ting beretakna nu lalumpatan trela oge jadinya atuh geus ngaliung puluhan jalma nu kakaradaratang ti leuweung. Tapi geus teu bisa nulungan. Lantaran imah Mang Samdi geus ampir beak. Sakur anu datangan ukur bisa lalajo jeung gogodeg. Jeung ngajaga sabisa-bisa sangka seueuh teh ngalentam ka jen. Ngan untung we imah Mang Samdi mah rada misah ti batur. Keur kitu kurunu aya datang berijing rawahan. Oreng si mana horeng Mang Samdi datangna berijing ngahegah bakat ku capek lantaran tas lumpah anu sakitu tarikna. Sabab ti kajauhan nempo imahna anu kaduru barang datang kadinya brek atuh Mang Samdi diu dina tani setengah ngabeubeutkeun maneh. Alah tobat. Imah aing diakan seueuh ampun Gusti. Nyakon ukam pamringiuhan kami teduh. Kumaha aih den Banara jeung Neng Malati boa-boa paraeh kabodom karunya teuing an hakim. Jeung Mang Samdi sumambat bangun kanya nyerian. Untung harita teh katempueun ku Malati Bodas anu cicingna teu jauh ti Mang Samdi. Pok Malati Bodas ngomong ka Banara. Kang Banara, itu Mang Samdi mendengar rumpuyuk. Kawatos teuing jika nama ngaraos baluas nempo imana kaduru. Cek Malati Bodas berijeng nunjuk ka Mang Samdi. Ada terus Banara oge ngareret pok ngomong semudarida. Sampurkeun Malati bisi terus karaleban. Kegelumpat kana seueuh pan matak bahaya.
buru-buru sampurkeun Malati Bodas. Cek Banara harita berijeng panon mah neuteup ku Malati Bodas. Mangga ka Manara, ku abdi bade disamperkeun. Nanging kada sing atos-atos beli sakalingking ngadodoho. Cek Malati Bodas berijeng terus kalengkahkeun suku lalaunan ngadeukeutan ka Mang Samdi. Sang geus tepi pok Malati Bodas harita ngomong ngalaunan. Mang Sambi, duh tiwas Mang, neme teh aya nu kajantenan, mahena bumi mamang jantan korban. Cek Malati Bodas berijeng Noel tuur Mang Sambi. Gebeg atuh Mang Sambi rada ngarenjag. Terus ngarelet ke Malati Bodas barang geus sidik pok Mang Sambi ngomong bangun kanyanyerian. Neng, kumaha selamat Neng, kamana ari si Aden. Mang Mamelang sok si Neng sareng si Aden kabelum. Cek Mang Sambi berjeng panon ngomong ka Malati Bodas jika nu bener-bener hayang sidik. Salamat adi mamang. Kitu deui Kang Banara. Nanging hampir bae karabut ku musuh Mang. Cek Malati Bodas berjeng nunjuk ke Banara. Nu harita keur diuk rada anggang ti Mang Samdi. Atuh pugu Mang Samdi menibungaheun jeung nang tungurusuhan. Gancang ngadeukeutan ka Banara sang geus tepi pok harita Mang Samdi. Nuhun Aden salamat, Mang teh madirewas. Sok sieun Aden kabelum. Ari imah jeung barang-barang sajen makeun bae. Da bisa kene ditihangan kumaha atuh Den. Aya naon tadi teh? Cek Mang Samdi berjeng netep ke Banara tapi Banara teh ngajawab. Kalah ngareret ka Malati Bodas nu harita atuh geus aya deui deukeut manehna. Pok Malati Bodas ngajawab bari panon melong ka Mang Sambi. Anu jahat tadi teh Mang. Ampir-ampirannya Kang Banara tiwas lantaran diperebutkeun ku tiluan. Nu jadi dulu guna masih kalingking kene wae. Ngan baturna ayeuna mah lalaki unggul. Ngan hajaka Mang Samdi. Kang Banara bisa salamet. Ari bumi emang kaduruk. Ini kalingkin uga kamana ku abdi teu kanyahoan. Da puguh nuju marebutkeun Kang Banara anu hampir kabawa musuh. Cek Malati Bodas ngadongengkeun kajadian nu tadi lumangsung. Atuh puguh we merikeun kacolohok. Pedah mangsa cekap waktu cukup. Wanci nyapi cag para pamirsa. Ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana? Naon anu bakal kajadian? Insyaallah enjing dina mangsa tur acara sorwa mangde dibaris neruskeun ieu carita bagian anu ka-56. Atur nuhun kumarupi perhatosan anu jeung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.